Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Di Betania aya 2 awewe padudulur ngaranna Maria jeung Marta. Maria teh anu ngucuran sampean Yesus ku minyak seungit jeung nyekaanana ku buukna. Dulur Maria jeung Marta anu lalaki ngaran Lazarus keur gering. Maria jeung Marta ngajujurungan jalema ka Yesus mawa pihatur. Gusti, sobat Gusti udur. Diwartosan kitu Yesus ngalahir. Panyakit Lazarus moal matak maot, malah matak jadi kamuliaan ka Allah, jeung bakal ngalantarankeun Putra Allah diagungkeun. Yesus nyaaheun ka Marta, ka Maria, jeung ka Lazarus. Tapi diwartosan Lazarus gering teh, anjeunna calik-calik bae di tempat nepi ka 2 poe deui. Geus kitu anjeunna ngalahir ka murid-muridna. Hayu urang ka Yudea deui. Paguru, walon murid-murid. Teu acan lami paguru ku urang ditu, bade dibaredogan ku batu. Ayeuna parantos bade ka ditu deui. Pilahir Yesus. Sapoe teh lain 12 jam. Anu lempang ti beurang moal ti tajong, sabab nenjo caangna alam dunya. Lamun lempang ti peuting tangtu ti tajong, lantaran teu nenjo anu caang. Saurna deui, sobat urang Lazarus keur sare, ku kami rek dihudangkeun. Piunjuk murid-muridna, Gusti, upami parantos tiasaeun sare mah, tangtos tereh sae. Padahal sare anu dimaksad ku Yesus mah, Lazarus teh geus maot. Ari ku murid-muridna dihartikeun sare biasa. Ku sabab kitu ku anjeunna dieceskeun saurna. Geus maot Lazarus teh. Tapi kami bungah eueuh di ditu teh, sabab bakal leuwih hade keur maraneh, supaya engke maraneh bisa percaya. Ayeuna hayu urang teang. Pok Tomas, anu katelah si kembar, ngomong ka babaturanana, hayu kabeh kadaritu, urang milu paeh bareng jeung paguru. Sanggeus Yesus sumping, Lazarus geus dimakamkeun 4 poe ka tukang. Betania jauhna ti Yerusalem 3 kilometer ge kurang. Anu matak loba urang Yudea anu daratang ngalayad ka Marta jeung Maria, anu kakara ditinggalkeun maot ku dulur. Marta geus meunang beja yen Yesus sumping, tuluy indit mapageun. Maria tunggu imah. Piunjuk Marta ka Yesus. Upami waktos eta Gusti aya di dieu, pun dulur moal dugi ka maot. Nanging sanaos ayeuna ge, upami Gusti mundut naon bae ka Allah, tangtos dikabul. Abdi yakin. Dulur maneh tangtu hirup deui, waler Yesus. Leres, walon Marta, engke bakal hirup deui dina poe kiamat. Waler Yesus, kami teh anu ngahudangkeun jeung anu ngahirupkeun. Anu percaya ka kami tangtu bakal hirup sanajan geus maot. Jeung sing saha anu hirup sarta percaya ka kami, salawasna moal paeh. Kumaha? Maneh percaya ka hal ieu? Sumuhun Gusti, walon Marta. Abdi percanten pisan Gusti teh Kristus, Putra Allah anu lungsur ka alam dunya. Sanggeus kitu Marta amitan mulang, datang ka imah tuluy nepungan Maria paduduaan. Maria, aya paguru sarta mariksakeun maneh, carekna ka dulurna. Maria curing hak, tuluy lumpat rek manggihan Yesus. Panyana anu keur malaturanana mah rek ngadon ceurik ka kuburan, tuluy ditaluturkeun.
Ari Yesus calik keneh di tempat tadi, basa dideuheusan ku Marta, can lebet ka jero desa. Datang-datang Maria terus ngarumpuyuk kana sampean Yesus, pok unjukan. Gusti, upami Gusti waktos eta aya di dieu, pun dulur moal dugi ka maot. Ningali Maria ceurik, kitu deui jalma-jalma anu naluturkeunana oge careurik. Kacidah watoseunana manahna ngeurik liwat saking. Tuluy mariksa, di mana dimakamkeunana? Mangga tingalian Gusti, jawab jalma-jalma anu dipariksa. Yesus oge datang ka nangis. Tuh sakitu asiheunana ka anu ngantunkeun teh, ceuk jalma-jalma. Lain ia saeun ngabeuntakeun anu lolong, ceuk nu sawareh. Na teu ia saeun nyegah supaya Lazarus ulah nepi ka maot. Bari ngarakacak manah, Yesus ngabujeng ka kuburan. Ari kuburanana diguahakeun, lawangna ditutup ku batu. Yesus ngalahir, singkirkeun batuna. Marta, dulurna almarhum, unjukan. Gusti, tangtos bau, margi parantos opat dinten. Saur Yesus ka Marta, ceuk kami oge lamun nyai percaya, bakal nenjo agungna kakawasaan Allah. Sanggeus batuna disingkirkeun, Yesus tanggah terus ngalahir. Hatur nuhun Ama, reh Ama parantos ngamakbul panuhun abdi. Kantanan salamina oge Ama ngabulkeun bae kana panuhun abdi. Kedal panuhun soteh, supados ieu jami-jami palercaya yen abdi utusan Ama. Sanggeus ngalahir kitu, swantena ditarikeun. Lazarus, geura bijil. Kurunyung Lazarus nu geus maot teh kaluar, suku jeung leungeunna kabungkus keneh ku boeh. Beungeutna kabulen ku cindung. Saur Yesus, bukaan sina bisaeun leumpang. Anu ngaralayad ka Maria loba anu percaya ka Yesus sanggeus narenjo anu dipidamel ku anjeunna. Tapi aya sawatara jalma anu terus ka urang Parisi, ngalaporkeun anu dipidamel ku Yesus. Urang Parisi jeung imam-imam kapala ngayakeun rapat jeung mahkamah agama. Kudu kumaha urang teh? Aromongna, eta jelema terus bae ngayakeun kaajaiban. Lamun terus diantep, jelema-jelema tangtu bilu kabeh palercaya ka manehna. Tungtungna engke bangsa urang digempur ku pamarentah Rum, bait Allah tangtu ancur. Ceuk nu saurang, nya eta Imam Agung taun eta anu ngaranna Kayapas, ku barodo hari dulur-dulur. Na teu aruninga yen leuwih hade paeh jelma saurang, tibatan tumpur sakumna bangsa. Saenyana, Kayapas ngomongna kitu teh lain tina pikiranana sorangan. Eta ucapan anjeunna anu jadi Imam Agung taun eta, mangrupa hiji piwejang. Ngaramalkeun yen Yesus bakal pupus ditelasan pikeun ngagantos bangsa Yahudi. Malah lain pikeun maranehna bae, tapi pikeun ngahijikeun sakumna umat Allah anu eukeur paburencai. Ti harita para gegeden Yahudi geus sakait rek nelasan Yesus. Ku sabab kitu, Yesus tara nembongan deui di Yudea, malah terus angkat ka kota Efraim anu pernahna deukeut ka gurun keusik, tuluy calik di dinya jeung murid-muridna. Pesta Paskah urang Yahudi geus deukeut. Urang desa geus loba anu daratang, naranjak ka Yerusalem, arek ngalakonan upacara meresihan diri samemeh pesta Paskah ngamimitian. Maranehna neangan Yesus, sarta barang geus ngumpul di bait Allah, maranehna silih tanya, pokna, kumaha ari ceuk Andika? Rek sumping atawa moal anjeunna teh kana pesta? Pangna ting taranya kitu lantaran geus diparentah ku imam-imam kapala jeung urang Parisi, sing saha anu nyaho Yesus aya di mana, kudu terus lapor, supaya Yesus bisa ditangkap.
Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.